Oke, masih di Wahiro Channel di acara Ngadu Bako Onto. Ngadu bako, woi, kita ngadu bako. Ngariung, ye, lari jeung kongkong. Ngadu bako, ngadu bako. Ngadu bako di Wahiro Channel. Ngadu bako, weh, ngadu bako. Ngariung, ye, bari ngarokok. Tong ngarokok, ngadu bako. Ngadu bako. Ngadu bako di Wahiro Channel. Urang bongkar supaya lo baru lagi. Siapa Cetarsi yang sesungguhnya nama aslinya siapa? Siga Sule Rikitiu, Sule Stephen, Sule Berdinan Sule. Ngaran aslinya Enti Sutisna. Seperti itu. Yuk, Cetarsi. Saha kang ngaran asli? Wanita kang didibuk berak ngaran asli. Wanita sahnya. Warisan di Punbiang. Anu menengah bubur hidung bubur beureum Nah, eta karena nya ari nami manya barokah kan ngaran barokah. Urang maot. Deuh. Si wadang rebo maot moal. Anger we nami nya. Nah, eta. Matak atau si buka hutang wah moal atuh protes ieu Miss Cuneng gitu kan nya. Terus begitupun Dilan sami pangitannya. Mohon adilan mohon. Warisan mah ti Punbiang teh Atep. Matak mohon ayeuna teh kan abdi nuju ieu nya nuju istilah nama corona. Geten di Persib abdi lireun heula. Jadi Atep corona itu nami teh. Itu ngenge corona. Oh, pajitnya Atep corona. Atep Saipudin. Atep Saipudin. Oke, Halus jadi yang ngaranna. halus baraya YouTuber Wahiro Channel. Cetarsi teh nama aslinya Atep Saipudin. Ya. Luar biasa itu. Kela. Nah. Nanti blok-blokan itu teh. Anu terang Atep pasti Atep manggilna teh. Oh gitu, iya sih. Mun ka rumah we. Bumi Atep paling mananya? Aduh, Atep mananya. Berikutnya apana pasti Cepinya. Nah, ngomong gitu. Soalnya kita kan nami asli kan Atep Galura. Atep Galura. Tengah Galudra. Itu kemana karang? Atep. Sama orang Lembang. Atep Saipudin. Kojong Galudra itu jauh-jauh. Terus aya deui Cepi. Nah, Cepi. Terus saat acan ai kapungkur mah kan nya anu ngacecekeun teh nya, anu ngacecekeun mah anu tadi gua. Di atas di gua kan. Ari ieu mah kapungkur mah nya pan ngange nami panggung ieu nya. Iya, gengsi gini kan ngaranti kolot teh padahal teh jimatnya. Nah, kapungkur mah Cepi da Minatilada nami teh. Oh, Cepi da Minatilada. Da Minatilada itu adalah ngabong di dia. Sunda atawa Karawitan. Teu bantun ngabong di dia kumargi aya Ki Adi dibejakeun ka Emang Cilah. Wah, Ngaku Cepi. Oh, nya ieu mah dulurna ieu mah. Oh iya, aya kena ieu keluar hear ieu dulu. Tapi ai abi hideungna teu melesting gitu. Ieu mah ikul Afrika, ieu mah Cepi Asia lah. Rada ka koneng-konengnya saeutik coklat-coklat saeutik. Kang, ya. Abdi kan terangna ka Kang Cepi, atanapi Cetarsi, atanapi Atep Saipudin, nya anu sok aya dina YouTube gitu. Iya. Obiag dina YouTube gitu. Kak. Aduh, pohok cai. Aduh, eta cai bener. Eta iya tata. Di mana cenah? Oh, eta cai. Oh, iya siap. Kang kan abdi terangna sok MC nya kan membawakan acara hiburan lah di panggung gitu. Abdi nu sering mah eta gitu. Jadi sanajan abdi nembe tepang sareng Kang ayeuna gitu, tapi nya saya mengikuti perjalanan berkesenian atur Cetarsi. Oke, luar biasa. Jadi piwarna kalau babisan ieu mah. Gitu nya. Sugana di Wahiro ge kaceblok. Amin. Gitu. Wahiro Channel ngadu bako kaceblok ku Kang Cetarsi gitu. Kita itu berhunggonya banyak. Wah, iya itu baru gue para YouTuber. Nah, gitu. Kang,
Karena seni Kang darahna di mana? Aya turunan teh Kang? Atau tapi hobi wae atau kumaha? Alhamdulillah sagede nganti hobi teh ai getih nu ngalir mah gitunya. Kalersan ti pun Rama. Pun Rama. Nah, kalersan pun Rama teh nyeta teu Rai Rakalah sareng Ramana Sincep. Oh, Sincep cenah. Oke. Da abi nyebat encep teh sini degungkeun. Maka sebenarnya mah aya teh mah berat ya teh. Kumaha anu encep teh. Ari hati nafsu sebenarnya mah amak panggih ge. Gitu. Sieun minta duit. Rama kapungkur dina kasenian dina calung. Ramana dina calung. Berarti turunan ya? Turunan berarti darahna kuat luar biasa. Terus ngawitan terjun kana dunia entertainment juga kieu Kang. Panggung-panggung gitu iraha eta. Panggung mah panginten ari ti ahli teh da sering ngiring gitunya. Iya. Digeluti secara non gitu teh fokus gitunya. Tahun 2000 lah. Tahun 2000 berarti akhirnya tahun 2020 sudah 20 tahun berkiprah di kesenian luar biasa. Ya tepuk tangan dong buat yang buat Cetarsi. Oke. Tadi ke SD-nya. Kemarin kita kapungkur mah Kang segala dicabak. Dicabak. Naon nu dicabak teh? Kan Sincep aja nu negatif na we nu dicabak. Iya, Jong. Kapungkur mah salah dicabak. Jok burang we ya. Pantesan mun nabeul sok katingali nyabakan artis kurang. Kapungkur mah sataca didegungkeun ku pun boja mah kitu. Pas balik kan nyawa degung dan dirinya eureut Harus cepi sia kalakuan teh ternyata. Saatosna ngadaung eta nyaliren abdi teh hareupeun pamajikan mah. Hareupeun pamajikan. Penentu apa? Lamun tukangan banyak. Nya. Tajam. Enten tahun 2010. Oh nya tahun 2000. Tahun 2000 nya dina berkesenian calung da kapungkur mah teh aya elektron geuning nya. Aya. Dangdut pul wae bebajinan nya. Eta Puspita Arum. Puspita Arum basis ya. USD ge wah melanglang beuna. Abi nya sagala dicabak lah mun padamelan seperti biasa. Nya sapertos ayeuna kan nya di sagedengeun nuju kieu gini nya ayeuna kan nuju kieu kumaha? Nya pan sararea ngaharulang di imah pan ayeuna mah. Dibedo-bedokeun acara teh. Nya matak abdi ngaraos bagja pisannya ngaros terus ka Siulis ieu suksana situasi nuju kieu kitu Kang nya anjeunna tiasa berbagi amin gitu kan ieu non teh ngamotivasi pisan khususna ka diri abdi pribadi abdi ge ayeuna alhamdulillah nuju sibuk di bumi sibuk naon ngurus si kemar pan aduh teu bae naon kasih nya bukan bisa kan alhamdulillah ya alhamdulillah gitu kan nah, terus kan dia MC heula nyanyi heula kan kapungkur ngemse. Tapi aya selentingan ya. Kumaha tah? Coba kan urang kana bongkar-bongkaran ya. Mah buk brak we. Cetarsi eta teh kapungkur teh sacara terjun kana ngemsi atau api nyanyi urang teh. Jadi tukang cukur heula lain. Tuh. Oh iya. Naon? Main kendang. Kendang. Dah. Anjing. Eta mah dijongkrokeun. Dah pakai dijongkrokeun eta mah. Duh, tah. Matak lalakona uing. Sarangnya kasepuhan si Abah. Oh, pede pisan tukang eta dongeng rame tadi tah. Keur tidur ieu caritana. Tok. Aduh wayahna euy cenah pangenangankeun naon. Uing narima acara. Bintang tamuna Kang Hajian Jatika. Kapungkur teh identik kanggo kenang rampak Kang. Oh iya sia. Namanya danya dangdut teh kan biasalah gitu. Aya ngangge kenang rampak. Bintang tamu Kang Haji Yayan otomatis kena kenang kan. Iya. Abdi kan babi blue lah biasa. Nya ngadang anu gelo mah abdi mah. Waktu itu wah teu bisa tuh cenah. Wah gaya buke pan sama kieu atuh kapungkur. Panjang kene. Ieu dibeungkeun. Kok dikucir gitu. Aduh. Can usum di bonding dari tamu. Deh kan. Dek. Cenah era bunuh hajatna. Janjina make kenang rampak. Lah haula takkan da kenang aya tirik di kagok. Nah, kieu we ji, bari ieu menang dibeungkeut teh. Kieu we, ngeunang mah teu kieu di panggung. Kieu we. Yuk, urang papa gasupingan Kang Haji. Yayan Jatika treke ya. Eta mah MC jo saling keur cing cenah uing mecakan. Mangga. Ya, pede we. Derek teh kana nah geuning alus ngeunangna. Eta pangarsa Abah Anton. Gitu. Uing teh panggih teh beungeut. Jadi tirinya mulai panggih teh. Nya, tadinya.
ngobrol dugi ka nya di paparina minu tadi teh nya dugi kan ka di nya kanang-kenangan teh abi mengundurkan diri we harita teh da jeung nu pasea ge geunah keneh nu pasea ngeunang harita mata abi teh surti mending eureun cak abi teh. Oke, jadi dirinya naik karena ya belajar lah. Belajar Salaras nama Kang abdi ge isin upami disebatkeun si Cece MC gitu kan nya. Isin salaras nama isina teh nya ai titel eta teh abot nya pertos ayeuna kieu tukang kenang gitu kan. Duruk-duruk teh ih kadi aduh pangenangan ke naon calung teu bisa da ieu mah tukang kenang kacapi gitu kan. Teu bisa gitu nya gitu. Matak ayeuna si Cece MC cenah. Salaras nama abot abdi teh nami naon nyenak nami eta teh kengeng titel eta teh margi ari MC teh nu kumaha sih ari MC teh gitu nya sapertos senior simkuring sapertos wari gitu nya tah eta lah cocok lah disebatkeun MC sapertos apa Anton Wikwi karena nya dina tata bahasa oge kan nya gitu tiasa no didangukeun teh duh gitu nya tah eta urang mana murwakan ti teh urang master seremoni itu membawakan acara MC teh Pak master seremoni jadi eta teh protokol teh nya haneutna acara jeung teu haneutna acara tergantung MC oge membawakan situasi jadi haneut jeung tiisna acara teh kumaha durukan bener tah tidinya meureun terus karena nyanyi sabab uing ngedengki ya Kang Ucil wah lama cet dari situ kadang-kadang jadi bintang tamu panggilan khusus nyanyi alhamdulillah karena seueur oge muncul bahasa keren mah support ngadorong gitu ngadorong nepi ka 3 brus urang kasawapan di bawah nya mohon ayeuna teh nya tos nya seueur oge anu mercanten nya salerus nama isin da bima bintang sobo pancet. Enggak sobo. Bintang sobo teh pucuk pada teh pucuk kan. Akhirnya alhamdulillah. Ya sapertos si Eulis ieu. Si Eulis lah orangnya. Yo ninggal ieu sepak terjang na. Mantap put gitu kan nya. Eta golna kusaha harita? Ulah? Golna kusaha harita? Biasa we atep. Kusaha? Put gitu dia. Oh atep. Atep jauh anggar ngagolkeun mah. Ayeuna nya alhamdulillah seueur nomor canten kitu nya mau wargi-wargi Tarsi sadayana. Wargi Tarsi aya di Subang. Subang. Aya. Seseueur nama orang Sumedang Jatinangor ka ditu nya. Subang orang Tasik gitu tah. Kabupaten Bandung Kota Bandung nya seluruhnya gitu ya. Nah, janten nya kitu we abdi ayeuna panginten aya nomor canten sok sanosor abah teh mah. Upami nitah kedah ka ahlina. Lamun lain ka ahlina tunggu cenah nu nagih gitu. Hancuran anak mohon mudah-mudahan nya ulah nepi ka hancur we. Kitu da bongan beuti percaya panya urang teh. Hari ngemisian mah teu kudu dites, teu kudu ngemisian mah kudu situasional dina panggung atau dina acara tertentu. Nyanyina urang teh. Soalnya masalah aya Cetarsi sareng aya Cepi. Cepi sareng Cetarsi. Aya duaan. Eta beda suara berarti nya. Oh. Iya. Aya beda kan Cetarsi. Aya beda. Ya, abi terang ieu. Ngabedakeun Cetarsi jeung Cepi. Kumaha cik? Apa? Kumaha tah? Dina iket. Anu ditanyanyi geura. Berarti lamun ieu mah iketnya iket Cepi. Iket Tarsi. Oh, iket Tarsi. Iket Tarsi. Soalnya lamun dibuka iket beda sora. Beda sora, lain beda sora ya. Caang alhamdulillah pan lega ieu tarang. Aing hese bisa diajak usahana aduh. Bener teh beda sora lamun dibuka. Ulah percaya ka sia musyrik. Nya Cing tes lah kudu biasa sok teh. Tarsi heula. Kela ieu teh kan dipanggilkeun cai heula atuh hayu. Nya ditampi kan. Pokoknya siap lah. Nah, itu tadi minta cainya bersulang cheese tah gitu. Bersulang. Lu ngomong beak euy. Rasa strawberry. Jadi udah tes naon lah, Cetarsi heula. Cetarsi heula. Beres surupan Kang. Lagu naon Tarsi biasanya? Memang. Lidah tak bertulang. Ya. Sak maji. Tutulkeun jay. Insyaallah-nya. Ya. Iya Yi, naon teh? Subaya Yi. Subaya. Ya, Pak kela ian ngaran Abi Ayi, pamana tuh Yi. Tuh. Cirik ceritanya ngaran asli Aslinya teh Ayi. Ayi naon Ayi da apa? Ayi Rahmat. Ayi Rahmat. Apa? Bener ya? Ayi Rahmat. Ya tahu Yian adik itu adik silakan. Dik. Nah gitu ya sok. Sok maji? Dik. Heuda biasa meureun kitu. Pahampura we jangan ieu tuh.